guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeuna urang di kebon menang deui takokak anu tangkalna rada lumayan gede guys. Ya geus cukup umuran ya guys. Ya takokak urang jadikeun deui rootstock guys, oke? Nah, urang geus nyieun babahanana ya. Sebagai sienna untuk dikawinkan ke tekokak nyaeta cengek guys, cengek. Do you know cengek? Yes, pokoknya nama pastinya ho guys. Ya cengek urang jadikan sien, urang tempel di dia guys. Grafting, oke? Oke. Check it out. Sakieu kita penggal. Nah ini untuk siannya 1, 2, 3. Takokak. Sian caberawet. Pokoknya mah guys, cicing di lembur mah kudu loba kadaek guys. Ya. Naon ya pokoknya mah potensi-potensi nu aya di sekitar pipir imah guys. Tingali guys, manfaatkan, oke? Oke. Jadi intina nama kudu loba kadaek guys. Ngarah loba kadaek mah nya bakal jadi huha gitu guys. Berenapan loba duit berenang guys. Amin. Bayang teh yo cengek hirupna bakal panjang guys. Amin. Bakal umurna teh panjang sabab lamun urang ngambilna rootstockna tina takokak aya bahan takokak mah umurna lila guys. Amin. Ya, jeung teu kudu pemeliharanan nu ekstra, teu kudu mupuk berkala, teu kudu dikoredah kitu kieu nya saeutik gedena mah meureun lamun hayang aya hasilna loba mah tetep kudu dipelihara intina mah ngan paling tidak ari takokak mah ya tahan berbagai macam serangan hama gitu guys. Serangan naon wae ge meureunannya.